Eh, Imbaraha teh tahajud dilakene atuh kena ngapalkeun heula cenah mah diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa abdul maliki ahmadu rabbillah maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alil mustakmirin asyarafa. Alhamdulillah lumayan obat bet oge atuh nya aduh ngap sakit alhamdulillah pirang-pirang diajar keneh mah tuh. Tiris Gusti Agung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayeuna dah geus nu rada muriang kitu. Oh iya, ini teh keur rada muriang kieu. Kadi juk dinya juk. Kamu kemarin muriang kenal gerah? Gara-gara ditinggal kawin pas lagi sayang-sayangnya. Mandi uluh si Kasep karunya teuing sing sabar tong di pikiran wae ikhlaskeun mah sabar geus celik di dia celik tong pikiran wae geus celik di dia mah ieu Ujang dengekeun cepa patah Imam Usmi oge aya dina sairana cenah teu nyaho kitab mah can kadinya soalna dengekeun maneh saya bukuna ya kurang tah dengekeun nya pendeku anjeun eta hawa nafsu tong ele anjeun ku masalah sakitu dan masalah jodoh mah moal katipu pasti pendak najan cinta tadi aku ubaran ka nyeri eta dina dada mantakna ulah sok lo baca carita alhamdulillah be ieu ngobrolna jang be not rupana aing geus kolot mah kieu pan pohoan itu gitu mundur jang. Jang, nah sok rokok tara. Ya rokok, rema. Jang. Ieu urang maca sairan bener teu? Atuh nyaho mang. Urang keur sedih kieu nanya nu kitu kenapa mun anu nyaho si goblok teh siap babah geus nyaho ai kamu teh gara-gara ditinggal kawin kunaon gerah gara-gara urangna teu boga kabogoh si goblok teh siap babah